Sambung pagulingan ya sepi ngetrim pepetetan samya murad samya murad balingbing lan jeruk manis kacarios di kampung Astra Jingga kampung anu nyingkur sisi gunung nyatana ieu Astra Jingga nuju lumampah di perjalanan bade menuju ka bumina. Ya, hebat euy penghijauan janyaan maju ini mah kampung di dieu. Oh, geus 2 minggu dek di kampung ieu teh dieu. Mun cara jelema mah kilir geus 5 bulan dek teh kilir teh. Heeh. Ya. Heeh. Oh, pepengeng di sada. Duh, ampun cing nya. Tengah poe lempang bari jeung dihaleuangan ku juru kawih. Ibu Andar Derdor Darwati. Oh. Duh, genah kadengena. Jeng ah. Bari lempang dek di.
Kapiting ketojo bulan karampekan ku badari sapeti rasa sabulan muntajan laksana diri dadap cangkring jumutulna dina gawi majajar pantai aduh benar paingan paingan terkena pikir gara-gara rek paturai mang ewa rek paturai kamana mah moy kena kinci tojo pulang kamana mah ngai kena pikir balik jai bulan jai mali jika pundung bapak jirah bingung mulang bingung balik bararing amanahnya biar payu kapalerga udah bayi kamana mah minta tulung geus balik kahudang deui lain barudak sekolah ya ngereprokan ka aing aduh hah ongko juga nu bingung akang ongko engklak-engklakan jeung tibatan aing ngagugulung ka bingung mending oge engklak-engklakan eta teh di mana kampung mana nu keur hajat teh euy aduh aing engklak-engklakan sorangan di dieu budak sekolah kan don salieurean aing era si akang hirup nanya aduh ampun tiga doger monyet di abing-abing lah ampun euy anu dipikir dibulak-balik mah heueuh ai igal-igalan teh jiga nu suka jiga nu bungah ini ada ketemu lagi akang mah juga nu ari batin dewek mah ieu teh euy rada curiga gede euy curiga naon ieu curiga teh mangrupakeun hiji impian dewek tapi naha bet nyata gitu aya kanyataanna kumaha tah kieu ewon cing dongeng cing aing teh boga pamajikan ka si Imas oh si Imas teh ya si Imas heeh ti Sungapan duh ampun aing mah memang eta teh budak dewek mah geus gede cenah neng teh na teh nu direuneuhkeun baratotaya geuning heeh heeh tah ayeuna teh dewek teh 5 bulan ti harita teh teu balik dedek teh dicarekan
ayeuna 2 minggu dewek teh geus aya di imah manehanana. Geuning eta akang teh. Heeh, bieu teh geus nganyang ti bapa nya ti Maritis di Laneuh. Alah di mana ti Laneuh Kang? Heeh. Caina teh rek hayang nyatakeun dek euy. We kudu yakin. Sebab naon pamajikan dewek si Imas geus 4 bulan reuneuna tapi dewek 2 minggu geus karek aya di dieu. 5 bulan geus naon teu di longok ku dewek teh. Matak jadi ngerasa kaget nah si Imas beut reuneuh gitu. Langsung ngabongkar kan. Naon? Ngabongkar moal. Teuing, beneran aya nu ngabongkar gitu. Heeh. Kalau bapak maling nu makan. Biasana pan aya nu ngabongkar mah sok lalowong. Tapi ieu mah jom medad beuteungna teh deui tingkul. Mata penjagaan teh kudu ketat, Kang. Hah? Kudu ketat jagaan teh. Oh. Kunaon propodan teh? Nu mataknya mah dina lawang kamar teh euy kudu aya plang deuleu. Nya. Kecuali pakai helm gitu. Kerem naon Akang? Hah? Kerem naon? Oh, sarkon. Sarkon teh naon? Hah? Sarkon teh naon? Sarkon. Sarung koja. Sarung kojo, Kang. Ampun teuing engah. Parupa. Duh aya gitu. Saha teh Kang? Si Imas. Coba we ki nya lah. Heeh. Ini mah aya kacai. Kan antep aing antep ngajentul heula di dieu lisung ah. Oh. Heeh. Si Neneng budak dewek aya tadi teh. Aya. Heeh bener. Keuna rek ngajentul heula we di derek ngintip aya jeung heunteuna. Ade. Beuki gede kecurigaan dewek teh euy. Gue. Gusti Nu Maha Agung anu Maha Asih nah sia teh nong teuing Adidas ku nasib diri anu laib kieu karasana batan bagja kalah kanamahan kasusah batan senang paingan cek sisiniran itu gunung ieu gunung diadukeun ngajelegur itu punung ieu punung pedah teu dibere bujur. Nya. Heeh. Teu kurang-kurang ka salaki teh nya deudeuh. Ari aya mah salaki di imah asa salaki sorangan, tapi ari eueuh mah asa poek mongkleng. Buta rajin imah teh naon kitu? Pinuh ku poek. Heeh. Pinuh ku poek hitut. Astagfirullahaladzim. Tuh. Masa dosa suksim ka pergo. Gusti Nu Agung. Mangkaning lamun seuk lahir aing sok cinta sarupa jeung bapana tah. Bapana mah goreng patut oge gede asihanana. Tapi ari cucungi anu berbuat mah da jika nusa sapu. Saha tukang kredit? Ini Buka tuh. Ih. Gusti. Sia betul jadi gede aing jadi. Cuy, merosot. Ka mana celana aing? Buka. Di tajong ke yang pantai aja berburu. Celana makin abah gede sabelah dia. Tuh, Gusti. Sia. Pemajikan aing beuki mejus gitu. Mangga akang teu ditulakan sok lebet. Duh, coba. Ieu kumaha nu pabalatak teh di imah teh jeung eta piring dina glodok kumaha teh teh. Tadi tas maraban si Poli. Menya malbar anjing kana piring. Ari Da pipiti atuh urut idangan pan. Apa dengan idang nu ihlas dibawa? Dibawa. Lain nek nanyakeun ieu. Naon akang? Budak ka mana? Si Neneng aya Di mana? biasa we keur nyoo cacing. Menyanyo cacingnya. Ya ampun teuing aing pemajikan. Aduh, ampun. Budak ka mana buru-buru? Neneng. Cenah ka dieu. Ya. Papa. Hehe, Neneng, damang Neneng. Damang. Aduh, Neneng. Neng ning teu aduh. Takanyo jauh di mata lah.
Batu sansai batu lili halah. Papa kemana wae? Biasa sih orang timbang heula kieu. Bang. Papa kini nyanyi jika nu ngobrol bangkong. Aduh, ampun teuing. Papa kemana wae tos lami? Si emak tuh kayak tara di bumi. Sokaya nu ngajak gitu. Saha teh? Si emak. Terang bohong neneng nya. Bapak kening namanya 2 minggu aya di dieu Bapak uih di mana? Apaan Bapak teh usaha mah dagang eta biasa rokok mah. Kade usaha teh ulah minang nganyuk si teu kabayar. Duh, aing teh sangka budak. Hah? Bener nurun euy petotna mah ka aing budak. Duh ampun teuing. Aing baraya deui kan nu petot teh loba Mang Dasri. Kang Osid. Ampun tidak. Si taruna mah 3 tahun deui petotna teh. Duh ampun teuing. Gudang perpetotan turunan dewek aya cirina. Neneng terus ageng hoyong sekolah. Sekolah ka mana neneng teh? Pemitos ageng pala jadi naon sok? Neneng terus ageng pemi aya harta banda hoyong janten insinyur. Aduh insinyur, aduh. Budak teh. Neneng dicium ku bapak mah bau belendok. Ampun bebenyit aing lamun lain budak aing dicekek. Papa neneng kayak ngadambal bapak. Nya menang saha tuh. Kira aku menang wauken. Aduh ampun aing. Kini masa neneng nuju di guha kapungkut di guha emak. Cenah bapak teh badan yang neneng cenah. Efek saya neneng teh bapak teh menikah sih isukan teh tam-tama capet. Si orang nepangan ka neneng. Iya. Terus neneng lahir kadunya bapak nabet aya inyuk usut. Lain inyuk usut buuk ieu da rumah sa pasana yang neneng ka jero mah make helm bapak teh. Kan harita teh helmna totos rumah sa we. Ampun teh ya budak bisa di mah pamarah ti saya anak aing. Aduh nurun aing ka anak aduh. Makanya aya bahan pikilaweun teh sia. Saha teh nyepat pikilaweun. Naon neng? Nyepat pikilaweun neneng rek uis ya. Iya, ka bapak. Anu sirik pede ka neneng mah dibere engrin sia ku aing. Bisa ka budak bisa. Mah kadi geura. Genaun di dapur bieu. Apanya diakeun akang datang kudu nyadiakeun biasana hak ai awewe mah kudu mulai sarasa laki. Jadi tanggung jawab rumah tangga di imah teh abdi. Alus. Lamun akang datang teh kapan sok peuting heula oge geuning akang arek boboh heula boboh heula. Alus. Jadi lamun akang datang abdi nyampakeun duit tarimakeun namprakeun leungeun anu katuhu. Tarimakeun leungeun kenca terus nyekel kana tak-tak. Terus deukeut tong asa-asa akang narik irung heula bibir heula sogot sakalian kayaknya. Itu nya kewajiban pemajikan. Jadi abdi teh saking kudeudeuh nya ka salaki. Tuluy. Jadi naon rumah tangga hayang senang jeung salaki paih poso jeung salaki kacai jadi saleuwi kada jadi salebak sadeuk saigel sabel sapihanean. Sapapait. Nya sapapait. Sama manis. Sabagja. Sacilaka. Abdi senang. Kuring senang. Lamun abdi miskin. Kuring miskin. Lamun abdi paeh. Di ruang ku aing. Kanya akan teh lamun kieu mah atuh. Kadi geura kadi ulah makan ceurik. Den akang dik nanyakeun ye. Naon? Nyaah ka akang teu? Nyaah. Deudeuh. Welas. Asih. Sabagja. Sapapait. Sama manis. Sabagja. Sacilaka. Kacai. Asa bolak-balik aja. Bolak-balik mah ya Bapak.
Maksudna mah dewek teh nurutan batur kan teu bisa urang nya. Kieu cek akang sama pahit sama manis geus sok balikan deui. Sapapait, Sama manis, sabagja, sacilaka, kacai, jadi saleuwi, kadarat, jadi salebak, tuluy. nyahe es teh ngalongkang. Aduh, ampun. Bener nya ah. Nyaah, Bener. jodoh, Moal bisa dipegatkeun deui. moal. Alus. Lirik ibarat gula jeung peutna, libarat madu jeung amisna. Akang salaki abdi Heeh. tegesna milik akang, rek beurang rek peuting. Masrahkeun raga jeung nyawa. Akang biasana kumaha si dengdang? Kelenan. Lamun akang biasana si dengdang eta teh ngayakeun acting di rumah tangga. Alus. Lamun akang abdi mah ka akang teh nyaah datang-datang cium pipi kiri, cium Bener. pipi kanan, Bener. kadang-kadang tarang, ukur manong-nong tarang abdi kieu, iga sinen, lain. Gitu, Sabenerna leres, caritaan anu bieu teh leser. ana dipikiri syek dibulak-balik ku akang. Nyetir balikeun mah tutung atuh geus. Tuh, dengekeun ku sia bisa dicekek ku aing. Ngelawan wae sia leuheung lamun teu boga dosa mah sia teh deuleu. Dengekeun. Bisa bara bulan reuneuh teh teh. Ke, reuneuh naon akang? Eta beuteung reuneuh geus sabaraha bulan. Sumpah ka Gusti Nu Maha Suci daek merengkel. Merengke naon? Buuk. Paingan teu mati sumpah teh da sia mah sumpahna kitu wae ai dina sungut sumpah ai dina leungeun merengke. Aduh, ampun teuing. Ya serius nanyakeun teh serius aing teh. Akang, Sok jawab. ieu teh ngarupakeun fitnah, senekeun fitnah teh berat alabatan barang hakan pada. Nu penting kenyataan. Ya aku. Terus masa dosa henteu? Eta beuteung maneh teh geus 4 bulan aing ge nyaho deuleu. Henteu akang henteu. Henteu kumaha? Kumaha cenah? Ayeuna lamun nyaah ka akang sok bejakeun blak-blakan bejer-beres ulah di dinding kelir genang siloka. Bejakeun 17 ulah di dinding kelir genang silo, oka buru-buru. Terus masa? Apaan akang salina papisah jeung abdi geus 5 bulan? Heuh tak kami teh geus ngajauhan maneh teh 5 bulan. Nya. 5 bulan teh ninggalkeun maneh. Ayeuna kami datang ka dieu reuneuh maneh geus 4 bulan. Bejakeun ku sia. Tau sekalian aing paehan kalian. Dipaehan ku aing mah jeung bapa sia jeung indung sia ku aing dicekek kabeh. Geuleuh atuh da aing mah. Oh, udah dipikiri bulak-balik mah teu ngeunah dewek ayeuna ai dewek keur ngajedog di dieu 2 minggu ai reuneuh pamajikan aing geus 4 bulan. Piraku ku jurig mah sia. Iya, akang fitnah itu. Fitnah akang, bahaya fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Teu bisa. Teu bisa kumaha? Ai eta beuteung melenung, eta beuteung menung teh kunaon ku sangu kunaon. Ku kadu terus iki jeung kejo. Maknya gede-gede teuing. Mun kitu ku kejo sapiring biasa. Aya mah da melenungna ka bina-bina teuing atuh berarti geus 4 bulan maneh teh reuneuh teh. Kuring oge beja ti paraji anu geus mariksa maneh. Iya. Sok bejakeun. Paraji bebeja ka aing. Paraji. Sia. Aing teh keur nyogok paraji teh meuli seureum, meuli gamir. Ya, sok. Nah, berarti rumasa. Aing moal amak ngan saha nu wani-wani ngareuneuhan maneh gitu. Berarti eta teh teu ngajen ka aing, bejakeun aing teh anak Semar. Semar teh diajen ku urang dieu teh. Diajen Semar teh heula, diajen Semar teh di pihak kolot. Ayeuna gerak kudunungan ku Gusti Prabu Yudhistira, ku juragan Anom Atot Aca, ku juragan Mahadipati Arjaun. Nah, Jok. Diajen kari-kari ayeuna aing boga pamajikan melenung lain ku aing teu rumasa aing mah neang ka jero. Iya, akang. Melelung telaing ku sasaha ku angin ieu teh meureun. Ku angin teu mungkin. Maknya eta tina tongong dikerok. Teu bijil ning anginna. Apaan di Cijame? Keur melak suuk uing nongeng.
Tuluy. saha aya saurang nu ngusep Tuluy. nepikeun kaluhur mere angin teh asup Nama kajeng tutu denganan ka angin gerepek teu kahartina teh nya pamajikan teh kudu dicekek bener-bener ieu mah ku aing Banyak angin segede aja. ampun banyak angin segede ajat kieu we akang eno jeung tibatan dituding teu para ruguh mah leuwih hade abdi mah pek bae Blak-blakan, sok. masrahkeun buk salamet ti satetes rek di kitu rek di kieu ge abdi nepi ka nyai dah ngaler moal ngaku sabab abdi mah teu berbuat ing sasaha oge henteu mau ngaku lamun teu ngaku berarti teu nyaah ka akang lamun hayang panjang jeung akang ayeuna ngaku prak geura pedar bejer beas ulah didingling kelingkiran siloka bejakeun satarabasna ka aing sok Jadi akang moal ngambek gitu. moal asa ngaku Daek nuluykeunana. puguh we oh mau ngolotkeun mah akang mah nya Anya ka Imas. nyaah kabina-bina ka maneh teh mas kabina-bina nyaahna teh Dadah. deudeuh Moal nyiksa. moal Kunaon bujur akang petot. ih teh nya aduh ampun itu Abdi teh rumasa. rumah saku saha Nabongan akang eueuh ninggalkeun 5 bulan. bener Abdi teh tanya ka dukun. Salila ti dukun tengah peuting ngimpi esugan teh akang maneh horeng duka saha. dukun di mana teh Di Cijendil. jadi reuneuh teh maneh teh kusaha Kuduka. bejakeun buru-buru bejakeun bisa dicekek ku aing pek dek mewe pek leuheung lamun teu jebleh mah sia teh Moal naon lamun ngaku abdi. moal asa ngaku cek aing oge tita tadi asa ngaku buru-buru sia teh kamina-mina teuing lamun teu ngaku awas ya pokona mah sok bejakeun Abdi teh wasa nyaritakeun jeung ngagambarkeun naon rupa nu sakalaman ku abdi. Allahu Akbar. Tobat aing teh kudu ngagantung maneh di dieu na kabina-bina teuing sia teh ka aing teh aing pokona bejakeun jelemana anu kumaha wani kitu ka maneh jeung kumaha riwayatna musingkeun pisan aing kabina-bina teuing pamajikan teh euy geuleuh ditinggal ku jublek geura ka aing Riwayatna akang eueuh bonga 5 bulan aya abdi piraku kudu ku cau amonnya kapaksa we ka dukun. nya kudu ku jauh amon cenah Naon itu naon? ede Naon itu je naon? sok bejakeun buru-buru kumaha riwayatna Kang, abdi rumah sah yang boga anak. Hayang boga naon kitu anak 2. Abdi tipisnya Dayak KB keluarga berencana. Tak kitu. kapanaha atuh lain suratan kasalaki minta datang keur digawe meureun balik tak ayeuna teu ngartina teh kami geus 2 minggu di dieu aya reuneuh maneh geus 4 bulan sok buru-buru bejakeun atuh ih ni kitu sok bejakeun ku ni nu ngarebab kusaha Ini cangkir kan. ku sini cangkir meureun supir eta nu geunut teh nu DDP jiga teko eta lain kusaha atuh kusaha Kang, sok ku dukun astagfirullahaladzim pek bae abdi masrahkeun akang rek tibeureuh deui dihideung da rumah sah. ku dukun urang sekejeni teh ku cucungik si Ewon bener eta Kumaha? ha urang sekejeni teh dukun teh si Ewon ngaran teh Bah Ewon Oh, kumaha riwayatna cenah Neng wayahna bobo di dia aya keperluan itu jeung ieu mah nu penting hasil maksud jeung tujuan tanggung jawab nu penting jeung deudeuh nikahnya teh ku abah di dia. Gitu Dimas Iya. bener maneh teh yakin pisan eta teh yen kitu reuneuh teh ku dukun nyatana urang sekejeni teh ya? Nu masa
bener nya ku Ewon ngaranna sarua jeung batur akang Ewon ngaranna sarua pisan tumpan teh bina-bina teuing ka aing teh kahina teh bapak mah ku aing teh deuleu kudunungan teh diajehna ari ku sia bangsat sia bina-bina teuing aing teh teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan mungul apruk-aprukan deuleu dihina ku sia dengekeun sia lesot ti aing boga salaki paling-paling ka tukang tipu ka garong ka bangsat sia deuleu pek kurang ajar sia diserahkeun aing ku aing sok sia sok sia urang pindah-pindah teh sia jam aya dibekam ku aing sok jep sia aing ngahina teh sia Bapak ning pasiana samping nanti bedol aya manukan Bapak ning itunya benyi teh edah yang pipilueun sia teh jempe atuh nyai neneng jempe nah kalunya manya emak disiksa kini Bapak ke pangantin baheula mah jadi pangantin bobogohan ti dinangna nenek naik kana becak ibu bujutna di pangku kumaha geus boga nenek budak-budak teh sapetang pisan aing paneneng teh bade sakola teh ya mending jeung bapa di modalan neneng teh hayang sakola teh ka mana teh ka BKI hayang jadi naon neneng teh yang janten ponon alus da ponon mah teh euy saluhurun gelar naon pangluhur-luhurna gelar euy ponon mah Aya bahan barangkali teh ye. sih benar pikir entong hina sia nah kiningan basa Bapak sareng emak nuju Parawan sareng Jajaka kiningan bobogohan oge kana beca hayang hidup ge di empet-empet kos nu nyaho we keur bobogohan Bapak bunyi teh cek wa ni supir cangkir sih cek kuning cenah aduh ampun aing bunyi teh ayo neng urang milu diserahkeun sia Imas awas dengekeun aing ti samet ayeuna dek ngontrog anu ngaheureuyan sia teuing mau dukun anu geus ngaheureuyan sia ku aing net disiksa teh nyokeun ayo neng milu neng kumaha wae naon apa jeung diserahkeun sia mingke we ku aing diserahkeun geus balik ti dukun deuleu awas ya sakali-kali deui ngalakukeun model kitu awas jeung deui omat di mana-mana eta budak lahir ka dunya menang dukun teh Endrin ku sia mitoha aing bapa sia indung sia nini sia aki sia keluarga sia ditumpurdeskeun ku aing di Endrin tanyakeun abina-bina teh nyeri teh ka aing teh bisa kompet tahun kene tuh mana aing teh ngeuna ewan pek bikin ku aing naon teu pira oge teu saeutik itu sautik cenah itu nepi karono sautik nya sautik jeung bagalna majikan aing aduh aing gerak kudu kegantungan sautik minjung neng ngiring neng ayo neng urang ngilu neng Bapak bade ka mana ayo urang meser acuknya urang meser mobilan urang meser helikopter urang meser bus urang meser toko batur membeli baju ka toko teh bapak mah urang tokona jeung nenengnya jual ku neneng tokona pake meser eta panggal naon we Bapak sinjangna sing pageuh nah gitu aya cacingan belang lain cacing ieu teh produksi neng teh ieu anu memproduksi teh anu matak di jero teh aya operator rupa-rupa di jero teh aya kon hong di akunnya ke bapaknya sakti akal aduh ulang ngompolnya nah ngompol lagi hanet kawas macam bapak hanet itunya edah ayo urang kontrok dukun dong podaran teh ku aing tuh mah dengan aing nyeri hate mah euy
ngalampahipun Nastra jingga barinya anak putrana maksad ngontrok dukun kacarios nyatana diseke jenis ieu dukun anu ngaranna Ewon parantos ayat di bumina deui wireh enjing-enjing mulih ti cai. Alhamdulillahirabbil alamin panggih deui jeung sararea aing aduh ngariung deui nya aduh alhamdulillah wa syukurillah negerakeun rasa syukur ka Nu Maha Agung ieu kabeneran aya nu ngirim padudan ka mariti Perancis saha teh Prancis ampun teuing kemana di cai teh nya aduh aduh ya pantun ngetrokan saha teh punten alhamdulillah aya semah deui jang punten aduh punten punten gandeng anjing punten coba itu nya sakit aduh buah nu gelo tah mangin nih anu katalah sakewon teh yuk ki entong make jeung nanyakeun ka batur goblok kapan ieu aing aya di hari Penisia nya sukan teh dia mah drum aspal mah hareupeun teh teh aki aduh eta si aki jager jang aya pangesto ki damang ki kelanan ke mujehna jang ari isu jang teh saha teh ieu teh belaku poho deh si aki ulah tarik teuing da aki teh da teu budeg eta ning aya di garawan tina ceuli tengah denge ke cakatua tina bujur nemalan mengok sia mah kawas nu gelo we ki aing geus ngabanyolan teh baku lah haturannya ki lain aing nu kudu nyebut haturan makasih ya sarua we atuh alah si aki mah yo aduh belaku poho deui ki ka saya sahat teh maneh teh jang ning baru teu panggil ditu basa bareng ning di Ciroyo basa nyopet teh jeung aki aku poho deui bahasa nyopet yang maneh nya bahasa raja Persib nya versi ning bahasa elehan teh ning versi ning bener di jongko itong di Ciroyo ning bari tadi mali aki nyopet keun soal nyopet udah dicaritakeun deui ayeuna nama aki geus insaf ayeuna nama aki teh olahragi nu dicepeng sareng agami nah kamajengan ki kamajengan tamanya kamajuan bener jang aduh ari ujang teh kelan ngaranna ujang ngaran heeh memang dibaca-bacakeun tuh kaki jangan meni poho deui si aki jangan ujang teh ajan ajan nu ngeretek teh nya ajan sangka teuing aduh ampun jang semoga minantu ya nama geus boga minantu ka saha jang Suwana Suwana anak Inon berkah ki alhamdulillah kek jang ajan datang ka dieu aya naon ieu meniru ka jang aduh si aki teh ki alah aya aki masih keneh ieu ngubaran negring ari aki mah aya anu minta tulung mah ditulungan wae jang lain aya sabaraha mayarna ki naon mayarna entong wakan nanyakeun mayar nu penting mati jeung henteuna cager jeung henteuna lamun cager mayar meureun ka aki lamun teu cager eta mah kumaha sia we mun ke aki mayar meureun ka nu gering nya jadi aing kudu mayar ka sia nya sia datang ka dieu teh sakalian atuh mah bedog aing paehan ku sia nah make jeung hayang aing kudu mayar ka sia anu datang ka imah aing sia anu datang ka imah aing kudu juguhan kare-kare aing nu kudu mayar ka sia tobat astagfirullahaladzim kabina-bina teuing apaan gering goblok coba itunya coba a'udzubillahi min dalik eta jelema nepi ka kitu ki ngeunang ari aki sok museup Aisyah teh rek tatanya dek nawaran ka aing datang ka dieu teh eta heran eta upan aparon upan tobatin Gusti upan apanoan buuk aing dianggap cacing eta dina juru paroaki upan
lain eupan cileuh goblok ieu teh lain eupan kabina-bina teh nya teh geus kolot we meureun aing teh jang dengekeun nya anu leuleuy nyaritana supaya kaharti ku aki maksud jeung tujuan maneh datang ka dieu teh aya naon jeung caritakeun buru-buru nu bentah kitu ngomongna jang alus kapake ku aki bisa aja ki lain eta dina juru mata maneh nu ngajenil ka mana eueuh jang nya ki teu apa laki teu jang surat kabar aya naon di bom oh di bom untung sia teh kojornya henteu atuh saeutik bomna jang waktu ieu teh aki terek jumaah ayeuna teh meungpeung poe Sabtu jumaah ki poe naon jumaah heuh ayeuna poe Sabtu jumaah aki mah kunjung aki teh jumaah poe jumaah da meureun sok aya senyana mah kieu ki sok jang caritakeun tapi ulah loba omongnya ki oh aduh loba omong ka saha ulah we ulah di koran teh kade moal boga panyakit aki boga penyakit naon boga keun bae nyakinya sok bejakeun ieu mah lidah naon yang berasi sakit teh aya mah da moal sok bejakeun ka aki jang penyakit naon anu karasa ku ujang teh jang ajan bareuh ki bareuh ki yang nyaho bareuh naon jang suku lain jadi nu bareuh teh suku lain leungeun lain ceuli lain panon lain bujal lain jadi naon turun ciana pun buja terus detik deui kok hanapeun buja eta didinya tuur naik ka luhur dina tuur mah tidak tuur nya naik ka luhur dina pingping detik deui ka handap ka luhur jang ka luhur nya oh penyakit nu hernia teh hernia teh jang disebut teh bareuh nu kitu teh lamun di kampung mah burut lain ki naon jang umum baranana tak kita alhamdulillah jang nya ayeuna mah sajabana tiku aki erek diubaran teh ayeuna aki dek ngadoa heula mudah-mudahan eta burut maneh teh cager naon jang omah teh ulah dibedil nya kinya wah nama ka jeung dibedil aki boga bedil ti mana Ieu jang dengekeun kumaha eta teh nya burut teh sajabana engke ku aki rek didoaan teh nya eta lanong burut teh babari pisan jang hijina tah ayeuna urang ngalak kalapa nu kolot kalapan diparud cai patina diala eta cai pati teh ditaheurkeun cenah jadi minyak tah isuk geus jadi minyak eta cipati teh geus jadi minyak tuluy maneh isuk-isuk teh ini kaburuan hampasna ku aki dahar hampasna ku aing dilebokeun bae eta mah cenah naon tanya maneh teh ieu teh geus jadi minyak cikeletik teh maneh teh isuk-isuk moyan nying hareup kawetan lamun panon poe moncorong ka naon biji lamun aya poena maneh teh kudu moekeun maneh eta la antong make jalana poekeun ta eta teh si minyak letik ulaskeun kana burut teh nya jang sabarapa eta cageurna tah tah insyaallah menang 3 kali mulaskeun oge eta burut teh herang jang kawas mana nyirlak herang sakade ka museum keun di museum maka jeung di ka museum keunana da eta mah lain barang antik lain barang kuno eta mah kejadian biasa we sok kadejang mau anaon urang jampe ayeuna ku ieu mah kieu mah tah bawa menyan tak kita menyan segede peureub mah mawa tah bener alus tah ki minyak ieu minyak kolonyon kolonyo entong ngabanyolan aki mah darah tinggi jang ki bisa make buahan aya buah bisi make buahan aya buah naon teh buah nganggur anggur lain sok jampean ki kelenan ngaran teh ajan teh hiji hana cara kadata syawala pada jayanya hana cara
cara kaitu wetan data sawalaki dua pada jayanya kulon maka batang ngaris ya kawas kadalang ka aing teh ampun Gusti nu Maha Agung duh cing ajan ya cara kadaca bener A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim tulak tangu tikatuhu tulak tangai tibeh kenca eta di kukudung kuwung-kuwung dikikisi kutumiri nyarane kapanon poe nunjang kanu sabarang bang punya ratu kaserangan aing tulak tangu tikatuhu tulak tangai tibeh kenca di kukudung kuwung-kuwung dikikisi kutumiri nah balik deui aing teh kadinya itu jampean teh geune da mati pokona mah ulaskeun cikeletik tang tadi teh jang heeh ait lamun teu mati ya rasakeun ku urangnya dibawa ka kawah cari muka aki awas ku urang lamun teu mati ya ubar anu kalapat teh urang lawarna si aki ku kaula aya mah di bom si aki kabeh ulah labora ujang lah alus bakal mawa barang tentara bener urang kabeh barang kita siluman bener aki bakal dibom di granat ulah labora si aki permius jor mantok goblok ari sugan teh datangna ka dieu teh dek heueuh we tatanya sing horeng dek ngahaleuang duh ampun teuing ke ya alis batu alina ke hampuran ke dah balik dia minta batu alis ke aduh ampun teuing eta jelema na kabina-bina teuing aing ini cemah itu datang nu ke ketrok nganukur nu garelo we nu daratang ka imah aing bulan-bulan ieu naon nya ieu ampun teuing punten ki lah sumuhun jang ieu teh kampung sakejeuni teh eta ari kitu ujang teh saha dewek cepot nah ayo dewek geus mah teh duh buan nu gelo dewe cara nu tadi duh musingkeun kabina-bina ieu jelema nu datang ka dieu duh ampun dina bulan-bulan anu geus kaliwat kungsi kadatangan hiji awewe anu ngaranna Imas datang ka dieu dewek teh salakina goblok kabina-bina teuing aki-aki aduh astagfirullahaladzim ieu teh naon milus ya ka aing yeuh milus ya hayo milu kelanan jang kudu puguh ieu teh kudu puguh mimitina kumaha mimitina naon sababna pangna aki ujug-ujug digebrok ke diteluh ke sia ku aki sok aing teluh kurang ajar. Bapak antung gelut bapak nenek sareng saha uihna. Apaan diakor ku bapak hayu milu. Hayu milu. Ieu kabina-bina teuing sia. Aki milu sia kelanan jang kudu puguh kungsi sia henteu ngaheureyan awewe anu ngaran Imas. Monok di dieu nepi ka ku sia di heuh kitu eta. Ngakun teu? Aduh jang kelanan bapak teh saksi bumi saksi langit bapak teh di rumah sak make jeung ngalampahkeun kitu ngomong aduh astagfirullahaladzim jangkel kudu puguh ieu teh ulah waka diteungeulan kapan dina hukum oge memeh dibui teh ieu teh kapan aya hiji saksi dua eta naon teh pengakuan tilu eta faktana geus ngaku pamajikan aing teh diheureyan ku sia kawas nu heueuh we sia aya mimiti jampean make bismillah make taun aya kalakuan mode itu sia naon hartina bismillah teh naon hartina taun teh belegug sok sia aya kalakuan mode kitu reuneuh pamajikan aing ku sia bener kelanan entong kelanan sia aku dek aku mau dipeunci sia ku aing aduh kelanan jang kelanan ke aki dek ngaku lamun ujang leuleuy keudeuh entong make jeung nyala kakasaran kitu jadi aki teh rumah sahrita teh kapoekan ari sugan teh sinini harita teh anu ngaringkuk di tengah imah teh murau aki teh nyampurkeun jadi aki teh nafsu teh teu katahan di dinya keneh aki teh aduh ampun teuing heueuh kitu eta dah ayeuna beunang ka aing aki-aki sia sabaraha kali ki jangan tulila saya puting dia 4 kali harita
palingan nepi kareun goblok. Aduh. Yang ampun hampura, tidak ada maaf bagimu. Yang penting kau ke bawah. Pergi. Aduh, ayo ikut. Ayo Neng, milu Neng. Ayo. Aduh, kelana yang ampun cing kabina-bina cing cek kumaha ieu teh lampahan aki teh jadi kapoekan iki di baheula teh jang. Kapoekan ngan sia teu mikir, sia teh geus kolot, huis geus loba, eta kulit geus peot kalakuan kitu keneh geus kenyot goblok pisan sia. Hayang ngomong dibawa ke polisi ayeuna. Duh ampun cing jang entong dibawa ke polisi sagala ayeuna mah aki teh ayeuna mah dek dipaehan-paehan di dieu era jang. Era aki teh lamun dibawa ka ditu teh mah sia nu goreng aki perlu ditemongkeun ka masyarakat pikeun jadi contoh anu patotos. Nyatana ka masyarakat anu loba sia ayeuna bakal dibawa ku aing. Duh yang ayeuna ujang itu aya baju aki weuteuk keneh hayang baju nyogok urangnya ujar jelema. Keur aing ngadeli aduh coba cengjang entong ningang kana beuteung atuh ditinggang beuteung memeceng heul ke punuk aki. Duh ampun ceuing ayu atuh jang aki ayeuna bawa ka polisi entong dikukumaha tapi nanya jang jadi aki teh hayang keneh hirup aki teh loba keneh parawan ku aki anu can dikawin jadi aki teh lamun ayeuna dibui teh mah ku ujang jadi aki teh duh lebar cemenan teh aki-aki boga panyakit naon ieu mah jeung hayang ka parawan segala milu sia ayo duh ampun cing hiji nu macak cing jarara dicontoh ka sareana si aing nepi kaki dukun jadi sasaran gitu aing ampun ting hampura dukun-dukun nu aya di lembur aing mah ning kieu karasana jadi dukun salah teh duh ampun teu kuat nahan gogoda teu kuat coba ting pupuyeuh ka anak anu gede anu leutik ulah dicurutan laku lampah aki teh geus kolot nong torogan keneh wae.
baturait tinemu irah kapatapang antara cerik jeung syirik ajal dijajab syirik lahir di papak syirik kuduna ajal dijajab syirik sabab nu ajal mau ngalakukeun dosa kuduna lahir di papak syirik sabab nu lahir nyang hareupan dosa ajal jeung lahir jadi sifatna dunya syirik jeung syirik jadi sifatna dunya antara syirik jeung syirik pilih genti syirik gambaranna sedih syirik gambaranna bunga nu syirik nandakeun tungara hate nu syirik nandakeun senangna hate nu susah jeung nu sedih pasti syirik nu bungah jeung nu senang pasti syirik tina sedih baris nyang hareupan syirik tina bungah baris nyang hareupan syirik naon bedana antara berang jeung peuting sipating manusia diwengku ku hukum alam